Nyalur ai di kebon kita ya sok ingat omongan kolot baheula. Cenah cek kolot baheula teh ngomong cenah hirup mah tempo cenah dungus awi. Ulah sok siri ka batur tempo dungus awi cenah. Awi cenah sanajan sadungus oge moal alus wae, moal alus kabeh. Aya nu bengkok, aya nu leutik, aya nu lempeng oge, aya nu gede gitu. Begitupun cenah naon jelema sing sanajan saturunan sing sanajan saturunan oge jelema mah moal beunghar kabeh ieu, moal mararat kabeh ieu. Moal mulus kabeh ieu. Tuh. Moal sukses kabeh. Eta contona nyaeta dungus awi. Tingali dungus awi. Tuh. Aya nu leutik oge awina, aya nu gede. Pokona mah intina mah moal sarua. Makan nalur urang tidinya nya. Kudu sing eling gitu. Ulah sok siri ka batur da masing-masing ge bogaan aya rezekina. Da batur ge moal beunghar kabeh ieu. Anu mararatna aya, anu beungharna aya, anu suksesna oge aya. Begitupun dulur saurang gitu nya. Pokona masing areling we urangnya. Kudu inget pepatah kolot. Dungus awi ge awina moal mulus kabeh ieu. Begitupun non ngaranna teh turunan gitunya. Turunan jelema moal aralus kabeh ieu pasti aya anu kamalacina lah. Kacing calangna endog oge moal alus kabeh ieu sok aya nu kacing calangna. Tapi bari jeung ku kitu na urang teh nya masing-masing ge kudu berusaha lah. Empo batur beunghar ulah sewot, ulah sirik. Malah kudu jadikeun motivasi urang. Cenah si eta mah geuninganan babari cenah usahana. Ulah sok sewot turutan mun bisa mah. Ulah sok sewot. Da masing-masing oge aya rezekina. Ulah sok sararewot ieu mah tatangga kabeli mobil babaturan geus sukses. Lain ikut bunga malah sararewot. Mantap urang sing sadar lur. Da kahirupanna moal salilana beunghar gitu, moal salilana balangsak. Moal salilana susah. Lamun urang daek kitu usahana. Nyari teh daek nya meureun jalan di tempat. Nya nu susah-susah meureun anu balangsak-balangsak. Pancekolot teh ageunenganan nu ngampar-ngampar, anu nabeuh-nabeuh, anu lapar-lapar, anu seubeuh-seubeuh. Pokona mah intina mah kudu narimakeun ka nasib. Sing narimakeun ka nasib ari hirup mah. Ku kitu na aya hirup mah. Aya di luhur, kadang dihandap. Kadang dihandap, kadang di luhur. Pokona mah urang saling doakeun we. Semoga sukses gitu ka hareupna. Anu encan sukses atuh mudah-mudahan sarukses ka hareupna. Anu geus beunghar mudah-mudahan sing tambah beunghar. Sing daek barang berek anu susah tak kitu. Mah kadang-kadang jelema beunghar pan mere ge wegah kanu mararat teh. Nu aya ge sok malah ngahina jeung daripada mere mah ulah sok kitu nya. Kadudul sadaya imah lainnya nyahoanan. Lain mamagahan, hanya mengingatkan. Pancekolot baheula sesama dulur mah kudu saling mengingatkan gitu. Uing diingatkeun deui lamun aya 100 mah uing bere nginjem.
Nih selalur ya tuh. Tengah sawah tuh, di sawah tengah. Tuh, deket sisi jalan. Oh, sisi jalan. Geus talandur deui geuning baturannya. Tarerek. Nu tandur-tandur, nu garing-garing sawah teh. Lah, ini ya ngomong-ngomong hamba masukan naon ngaranna teh sok heran. Tuh. Aya geuning tuh. Aya kawan lama tuh. Niis ya. Niis. Ayo kadari ya. Tuh. Di tengah sawah. Nah ini sok heran sakapeung ieu. Naon ngaranna teh? Patani sok nungguan eta cenah naon ngaranna teh amun pareges karoneng teh. Nungguan manuknya. Tunggu manuknya. Isok heran ai teun cenah tunggu manuk. Ai manuk datang digebahkeun. Isok heran nih sakapeung. Kumaha sih eta maksudna nya? Lieureun itu bapak-bapak itu ge. Masih jadi misteri eta lur. Tiba heula nepi ka ayeuna masih jadi misteri. Masih jadi pertanyaan eta. Kunaon tahun tunggu manuk ditungguan ai geus datang digebahkeun. Pokoknya minta jawaban alurnya besi nu nyaho gitu tah. Kunaon eta manuk ditungguan ari geus datang digebahkeun.